Anjing, goblok. Hotel kita kareko patah. Ayah si koko, pada salah jelina paisa. Suara dangdut di mana geunangeun kieu we. Engko budak gonjreng kieu. Ada sound systemna ieu di mana? Merlin gitu. Sikeun kalau ka molotot bukan budak. Tikal ka molotot ditanya ya Allah, aing mah disalam gitu dijawab. Assalamualaikum. Aduh rek nyiung. Coba. Wing teh lalaki. Astagfirullah jabe di kamanakeun si monyong. Lain ningali si koko teh. Bieu suara dangdut teh di mana urang mah? Astagfirullah si bolot. Apa? Anjing kuat kata. Gludak anjir. Yo juga kana dangdut ngadenge aing mah kaget. Si koko budak dewek eueuh. Ka mana ningali teu ete? Sigana mah eueuh. Eta mun operator dangdutna kota teh beraturan kieu dangdut goblok sorana. Ngobrol jeung budak mah hese aing mah. Aya RW ka mana? Dengan tak bener nanya mah. Dicaturkeun neangan budak si koko ka mana nempo teu? Nyawa dangdut mah di ditu meureun. Astagfirullahaladzim. Aduh aing dayang nyaho. Koko nama panganyangankeun si koko udun geus dibere. Kitu we lah. Acarana iraha eta? Teuing pikiran ku sorangan. Nya. Tah ngayakeun disko acarana teuing iraha. Tu balik pisan jare teh. Tah aing ka barudak heula. Ngayakeun disko. Halo, Bray. Hai, coy. Mana wae atuh? Biasa lah. Oh, ai si eta aya ka dieu we. Oh, acan. Euy, Engko dek ngarona koplok teh nya. udah si eta mah dasar zaman gelo. Budak kok anjing. Eta RT dipilih we nu budak oge aduh. Teu, cigana gua pilihan deui mah. Heeh, geus lah ku Mang Iwan cek aing mah. Cek dapat di. Heeh. Dengan oge. Malaung si eta mah gua. Waalaikumsalam. Nah, datang RT. Kemana aja si orang? Di mana teh? Di mana? Saha nu maot? Teu nu maot. Innalillahi Mang Iwan di mana Mang Iwan? Di Bandung. Anjing ngobrolna kudu jeung hamplas. Urang ka dieu teh kieu barudak. Tadi teh pesan di RW. Naon cenah? Urang ngayakeun acara disko. Atuh buka awewe disko mah. Itu pokoknya secantik mungkin tapi lalaki. Teuing pesan si RW tadi teh. Banyak urang rek diskona lalaki. Ya. Itu pokoknya mah lalaki we. Ame halus gitu. Oh, catana kitu. Jeung aing ge lalaki. Awewe deui. Heeh, lalaki. Pokona acarana ayeuna. Ayeuna. Kudu ngadadak eta mah. Ngomong si Minje. Saha nu ngabeledak? Si Minje. Anjing. Siapa lagi bae, tapi nah hari ini cuma lawan. Yang si Mince. Hah? Edek dahar heula teh. Era ikan tuh. Si anjingnya Si eta. Ngopi. Heeh. Wah, hayang Hayang atuh. Sok. Tadi. salah teh. Aduh anjing. RT goblok juga banyak. Tahu sih orang capek yo. Kumaha cek si RW teh? Cek si RW kumaha? Saha? Cek si RW teh kumaha? Ai tadi nyarios naon tadi? Cocokan ku obeng ku aing geura. Kumaha cek si RW? Cek si RW. Abi nyokot naon dia? Aduh, cek si RW kumaha? Sama aloh Paling sacelina hurung henteu coba. Heeh, anjing ieu. Oh, tes pena. Rencana itu sok. Cek si RW kumaha? Cek si RW kumaha?
Teuing naon sih? Anjing. Hari tadi tipannya. Iya teh tadi diskon kita balap lompat. Oh kieu, tadi si RW teh ngomong. Dengekeun geura. Aing ngadengin. Dik si RW teh wayahna pang ieukeun disko. Di desa ieu. Heeh, di desa ieu. Pokona keur acara lah, acara disko. Tapi peserta teh lalaki hungkul. Oh. Anu cantik-cantik gitu. Dah, itu si Mince euy. Kudu disiar ulah semicin dengan Tadi mah ningali si Mince keur di kebon kene. Ya siapa ngarumukeun aing deui. Curiga wae. Anjing, rujak wae gelut anjing teh ieu mah. Jang susulan si Mince jang cenah kadi jang. Susul coba. Naon ngabruan si RW entong atuh kan geus kaburang. Si Mince, si Aing tadi. aing ditusuk sia. Ini goroan lah, tong didanya Alah, bidadari datang di kebon. Halo, Bray. Euy. Cik lah dia Mince atuh. Aduh. Tah, ngajak mojok. oh, Cocok tak? Cocok. Geulis ya si Mince mah. Artis terkenal. anjing goblok nek dungkeman. Ari RT cager gitu lah. Ieu anjing RT mah. Oke. Oke. 3.500 tilu ieu mah. Cek, cek si RW kita hayang lomba disko di desa ieu teh da henteu. Anjing. Iya cek si RW. Heeh. Cek si RW teh kudu aya lomba disko. Kan aing ngomong gitu bieu teh. Ditusuk wae geura teh. Paling saheula ceulina. Benar datang. Umum hargaan pisan kalau jadi RT. Astagfirullahaladzim. Pan Kan enak aing urang ieu geus ngomong ieu. naik ke disko ti Pak RW. Tapi Minta duit. minta duit. Kasih RW minta duit. Kan urang geus kikian. Anjing. Kona ayo Mince lah. Love you lah. Wah, anjing pakai heula rek kamu teh heula bereja heula kasih RW minta duit. Minta duit. Urang geus kikian ge ka Mince. Ka RW duit. RW heula. Duit. Pakai Ka duit. RW duit. RW. Oh. Jangan satu orang kia rek minta duit lah kasih RW nya. Tadi atuh. Juga satu tungguan. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener geuning assalamualaikum nama RT teh. Lain cek si RT urang lebih buruhan duit 100.000 Keur naon? keur buruh urang Udah, kata suatu kan 30.000 ewang. kan urang Ciga kudu disko Cek si RT teh. cek si RT teh Acara naon itu 17 Agustusan. 17 Agustus ke desa tah ayeuna ngarang latihanana ngarang lebih geulis dan dana Aing 100.000, 30.000. Oh, Kutiluan. ayo atuh pada ditandana Oke tuh. Sok. udah atuh ulah kanal teuing lah. ini kan geulis Oh. Ayo teh kajeuna di sekolah. Latihan di mana nih? Di masih RT, di masih RW. di masih RT Si RW Siapa? anak aya tuh. Ayo teh di imah si Mang. Si Mang Jandi. Heeh, di imah si Mang Jadi. oh itu Udah telepon heula we yuk. Sok. Ayo tuh. Aing kapat kikil anjing. Mana udah teh. Ditanya di sana Mince aduh garis aduh sehat geuning sok lah Diskon naon ieu teh? Acara naon sih? lain kita RT di RW Masih Enak tuh latihan baik. bae lah selesai nama latihan lumayan jam 3 sibuk kayak suka sok lah heula tak mana musik. Musiknya mana? atuh musik mana musik tadi Kumaha tuh ieu teh? Aya laguna kumaha? Apa tuh? Eueuh, mau. Kela saya tentang kela Tanggal naon? Mainnya di kenal dari ajar ieu atuh bae we sok Anjing di sana heula sok belajar geus ieu aya anjing. belajar sok anggap we da
Doger monyet bae nu penting mah. Eta mah kumaha we. Mawa payung tidak mau payung gitu. Apa sih latihan latihan disco. Astagfirullahaladzim. Cepat Latihan disco. Si RT tadi kieu cenah di desa ieu pun diayakeun lomba disco. aduh si bolot lain deh kayaknya ku sare urang mah budak teh kamari teh leungin nya Si Koko leungin. nita kasih RT teh urang teh hayang nyaho Nah, si Koko. ngomongna teh nyaho wae pan apa sorangan da bolot udah itu mau urang jejeurna teh urang teh kieu teh hayang nyaho da mah teroko maneh teh teh hayang nyaho panganeankeun si Koko ini teh urang teh aya kali kumaha nepi na cicing-cicing Yuk, cenah. Latihan disco. ayeuna mah kieu we lah si RW geus datang ajakan si RW kaparan itu ah si RT si RW Kan kemarin si RW teh minta ke orang pangayekeun acara disco. lain bolot Punya di Kadon seserian wae. teangan si Koko Teu disco. lain kona unggul mah Koko Untung seserian gitu. Wah, aing mah itu orang ini cerita. Anjing Koko goblok. si Koko teh kita kareko patah teangan si Koko pada salah celina paisa